Urang menyaritakeun para wali di zaman Sesari Hidayatullah atuh nu anti ka Sesari Hidayatullah. Urang nyaritakeun para wali di zaman Syekh Maulana Hasanuddin nu anti Syekh Maulana atuh Ambalaya. Ulah jauh-jauh di zaman Gus Dur nu anti Gus Dur atuh Ambalaya. Kuari di zaman Habib Lutfi atuh nu anti Habib Lutfi atuh Ambalaya. Jelema na diantikeun mah biasa-biasa bae. Atuh kuboga kula mah lain wali lain solihin si uci kula mah. Nu anti ka kaula atuh Ambalaya di kulon aya di wetan aya di kidul aya. Aju kula narobat henteu kula mah ngahormat bae kanya nyaho kula kiai anu anti kula. Nyaho pejabat anu geregeteun ka kula. Kula mah tetep bentem teu bendu. Lamun bendu moal daratan haji ka dieu. Terus terang bae mun bendu emang nang saya daratan haji ka dieu. Emang dipanggil diundang ku aing atuh henteu. Atuh sia bae naonan ka dieu. Je, Kang Allah telan ngaji sia batur nu bendu baik-baik. Tuh masalah.